huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi. Jadi musonib gitunya ngunggulkeun kana ieu keur carita ki musonib nitah ka urang sadaya belajar kana ilmu fardhu ain alias ilmu fiqih nya. Sabab ilmu fikih eta anu bisa nuduhkeun ilal biri kana jalan kahadean wa taqwa jeung kana jalan takwa nya, alias urang bisa nyaho kana wajib haram jeung sajabana dina ahkamus syari. Kitu nya mantap unggulkeun musannif kana ilmu fikih di antara ilmu-ilmu nu sajena kana keur carita mahsus bil fikih. Wal ilmul hadi ila sananil huda ila sananil huda jar majul wa ari ilmu fiqih teh ujuna mas marjuna mas masih kana ilmu fikih. Wa ari ilmu fikih teh eta al ilmu al hadi nyata ialah ilmu anu nuduhkeun anu nuntun ila sunanil sanannya ila sananil huda kana jalan-jalan pituduh jalan petunjuk sanan. Wal hisnu jeung eta ilmu fikih teh li ibarat naon eta lisnu li ibarat benteng nya benteng anu kuatnya yungji anu nyalametkeun ngeunah mah di ieun halnya geunaheun mah di ieun hale halna nyalametkeun sabab tumibana ieu jumlah khobariyah sanggeus naon makrifat mahdohna al hisnu marifat ieu mah aya alif laman mantak geunaheunana make hal mun hisnun tapi eta aya alif laman teh aya alif laman berarti marifat gitu nya. Jadi ngeunahna halna anu nyalametkeun tingkahna ieu ilmu fikih teh anu nyalametkeun min jami'i syadaidi dina sakabeh kapayahan gitu nya. Mantakan padu pisan urang padonya fardu nya di antara ilmu saja apal geura urang kana ilmu fikih gitu nya takrib nya tangge sapinatnya. Terus aya di sapinatun sapinatun aja teh munajahnya sulam munajah ya. Terus takrib tiadur badiah gitunya bahditun sarah sitin atul muin nya bahas nama seputar eta-eta keneh nya dina dasar